Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lagi anjing barudak kumaha dararman. Alhamdulillah barudak hidup sadayana dina sehat walafiat. Atuh dina dengan ayeuna kaping November 2007 orang teraskeun deui pengajaran bahasa Sunda masih naraskeun dina bab kaopat nyaeta ngeunaan pengalaman pribadi dina lamungan anu kaopat. Sadiasana mangga urang ngaduah heula mudah-mudahan pasien dina kacerdasan kapaman oge ilmu anu manfaat. Ngadua mangga urang kagetan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mangga sadayana Bapak Medar ngeunaan pengalaman pribadi di naungan kaopat ieu langkung dipayun Bapak ngadugikeun heula kompetensi dasar. Nomor 3.4 mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. Nomor 4.4 menyusun dan mengomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Lajeng indikator. Nomor 4.4.1 menceritakan pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuan pembelajaran. Nomor 4.4.1 menceritakan pengalaman pribadi dengan benar dan percaya diri. Nyaritakeun pengalaman pribadi. Materi digikeun nyaeta ngeunaan nyaritakeun pengalaman pribadi. Dina pangajaran katilu hidup geus diajar ngeunaan nulis teks pengalaman pribadi. Ayeuna urang diajar nyaritakeun pengalaman pribadi. Saupama urang rek nyaritakeun pengalaman kabatur anu kudu diperhatikeun teh nyaeta guluyurna carita tepikeun kalayan genre supaya babari dipikahati ku batur. Dina waktu nyaritakeun kudu ngaguluyur. Sorak sing bentes, lentong, merenah, sonagar, pantes, sarta pasamon oge saluyuh jeung eusi pengalaman anu dipedah. Salajengna aya pancen atau petugas kahide kahiji tulis teks salah sahiji pengalaman hidup tema bebas dina kertas folio sesuai struktur jeung kaidah-kaidahna. Bahwa sakumaha anu tos dipedar dina laungan kahiji dugi ka laungan katilu. Kadahilap serat nami sareng kelas. Nu kadua pek caritakeun pengalaman teh bari di videokeun. Kintu mungkin teks sareng video ka WA. Sakitu kaidah sadayana ya dina pengajaran bab kaopat ngeunaan pengalaman pribadi dina
lamungan anu kaopat tetapi lamungan anu terakhir. Begituna atuh sapiatana Bapak nyukur nutup karena ieu materi pengajaran nggak kurang tutup heula atapi urang aoskeun heula doa akhir majlis disarengan sareng kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.